Si Bayu harita ningali kuda bodas teh anu keur depan. Si Bayu harita ngagorowok sangkan eta kuda teh ngareret ka manehanana. Kuda bodas! Kuda bodas! Iya uing di dia ya kuda bodas! Kuda bodas! Kuda bodas! Si Bayu terus-terusan ngaguruan eta kuda bodas. Ya, ari terus-terusan mah ngagorowok eta kuda bodas teh ngareret ka si Bayu. Ujungkung kuda bodas teh harita nangtung saterusna mah ngadegetan ka si Bayu. Beki ngadegetan ka si Bayu antuk nama gok harita pahareup-hareup. Tapi kahalangan ku dingding kakuatan gaib teh. Si Bayu harita hayang nyabakana beungeut eta kuda. Tapi tetela ngalawan di bae kakuatan batin teh. Eta kuda bodas neuteup seukeut ka si Bayu. Dua panonna terus-terusan ngareret neuteup ka si Bayu ge sarua neuteup ka eta kuda. Teu karasa eta kuda bodas teh ujug-ujug ngaluarkeun cai panon ngalembereh harita ngecelakan taneuh. Si Bayu kerung lantaran can ngartieun kana naon-naon anu kajadian dina waktu harita. Nah, eta kuda bodas teh beut jeung ceurik sagala. Aya hubungan naon atuh manehanana jeung eta kuda. Eta kuda bodas teh jiga anu geus apal jeung kenal ka manehanana. Ok si Bayu harita cumarita. Kuda bodas, nah geninganan maneh beceurik. Sabenerna maneh teh saha teh ya? Jeung di wauh kaguring. Bisi can wauh mah kenalkeun atulah, kenalkeun diri yeuh. Kuring teh nu katelah si Bayu. Kuring cicing di lemur panah kuda. Ari maneh saha ngaran teh kuda? Dema enya kuda hungkul. Kuda bodas datang tuwe aya ngaranna. Saha tuh ari maneh nu sabenerna kuda bodas? Si Bayu tumanya ka eta kuda. Kuda teh kalahkeun ka beki ngalobaan eta cai panonna beki murubut we ngalembere harita ngecelakan kana taneuh. Terkitu torojol aya kuda anu sejen. Hiji kuda anu warnana teh coklat datang harita nyamperkeun ka gigireun kuda anu warna bodas teh anu aya di hareupeun si Bayu. Kuda coklat teh neuteup seukeut ka si Bayu. Beki deketnya antukna mah ngarendeng jeung kuda anu bodas di hareupeun si Bayu pisan. Si Bayu kerung di bae lantran kuda anu eta oge sarua harita. Arek ngecelakeun cai panon nya tungtung nama eta cai panon teh bedah nyak celak di bae kana taneuh. Hei kuda bodas jeung maneh kuda coklat. Sabenerna maraneh duaan teh saha teh ya ieu teh? Nah geninganan beceurik disiksa di dieu teh ku kuda anu sejenna. Atawa kumaha? Bajakeun we. Kuring keun kuda jahatna mah rek diparekoskeun ku kuring. Jeung di kuring teh rek nganuhunkeun pisan ka maneh kuda bodas lantaran geus nulungan kuring dina waktu tarung jeung jalma jahat teh. Nuhun pisan be. Geus ditulungan dalam mun teu ditulungan mah jiga da balik dengan saukur ngaran. Eta jalma ti kawilang jahat telah geus teu ras-rasan. Ilmu kasaktian kanuraganan ge memang luar biasa hebat. Kuring macan bisa kena ilmu silat. Bisa soteh kana mana. Tapi ari ilmu silat mah teu bisa pisan. Hayang teuing aya anu ngaburukan kana ilmu silat. Meureunnan bisa kana ilmu silat mah bisa merangan kana angkara murka kejahatan.
Tapi nyata guruna itu panan saha nu ngalatihna gitu aya. Si Bayu barjing ngobrol teh harita. Cumaritana beki lila teh beki dareuda lantaran manehanana miluan sedih. Eta kuda anu dua anu aya di hareupeunana teh kalahkeun ka terus-terusan we ngaluarkeun cai panonna. Geus atuh kuda entong cari kuae. Ampura we bisi kuring teh nyen kasalahan nyen dosa kamaraneh kabeh jeung ka kuda-kuda anu sejen anu aya di anu aya di pasir kuda hampura we nya. Jeung dinaha adik kuring teu bisa asup ka jero ieu ka jero pasir. Ditahan bae ieu aya kekuatan gaib saperti mah. Awak teh jeung ngajengkang-jengkang wae. Aduh, hayang asup ka jero itu hayang nangkep ka maneh kuda bodas, kuda coklat. Hayang asup kuring teh ka jero. Eta kuda teh silih reret jeung kuda anu hiji deui. Malahan mah disada sagala eta kuda anu duaan teh. Bari jeung buntutna kupat kepot ka itu ka dieu. Saterusna eta kuda bodas teh harita cahayaan kuda coklat kesarua cahayaan diteuteup ku si Bayu menikeun ka kaget molohok atuda. Bekirilah berasa celik kuda bodas teh ngacangelek harita jadi wanoja anu gelis rupa. Sedangkan kuda coklatna jadi ngecangelet jadi lalaki anu kasep anu gandang. Jika nama eta cirim teh salaki jeung pamajikanana. Kagelisanana luar biasa. Si Bayu molohok molotot mata simeuten bahamna calawak lantaran kasima kakara harita ningali kagelisan eta awewe jeung kakasepan eta lalaki. Saha duari maneh duan teh saha teh itu na geuningan jadi robah itu saha saha itu saha atuh maneh duaan teh saha teh atuh teh nah geuninganan jadi robah jadi jelema saha atuh teh. Si Bayu ngomongna tagegog lantaran kasima teh. Eta awewe anu geulis rancuni teh make pakaian sing sarua bodas kabehanana. Bukna hidang meles panjang. Pokona mah penampilan eta wanoja teh atawa awewe teh jiga bangsaning kerajaan bae. Sarua anu lalakina oge. Bukna hidung rada panjang semetak-takna. Papakeanana papakean kerajaan alus eta papakean teh. Harita eta wanoja atawa eta awewe teh cumarita ka si Bayu. Bayu, ulah kaget. Hidup kudu ngajalankeun kahirupan ilaharna jalma anu sejena. Ulah cecep ka batur. Ulah amekan ka batur, ulah sombong adiguna ka batur. Kudu rendah hati, kudu ikhlas, kudu tutulung kana butuh, tatalang kana susah, Bayu. Hidup mangrupakeun lalaki anu hebat. Tang tuai dina ji mangsa mah bakal bisa kana ilmu silat. Bakal bisa numpes kejahatan. Ting sabar bager. Dina ji mangsa tangtu bakal aya nu ngajarkeun ilmu silat. Bener Bayu. Dina ji mangsa mah anjeun bakal jadi jawara anu hebat. Hiji jajaka anu bakal ngamusnahkeun kejahatan di alam semesta di alam dunia. Jalma-jalma ti golongan hidung anu terus-terusan ngaranja kapilomburan
Nu terus-terusan jadikeun jalma-jalma teh raripuh jeung dikudu tunduk patuh ka manehanana. Hiji mangsa mah maneh Bayu bakal numpes kana kejahatan. Kudu soson-soson diajar mana, kudu soson-soson diajar kana ilmu silat. Hiji mangsa tangtu ajen teh Bayu bakal papanggih deui jeung kula duaan. Sing sabar dina mangsana tangtu we bakal panggih deui jeung kula jeung ieu jeung wanoja anu geulis rancunit. Sing sabar Bayu, sing sabarnya. Sabada kitu mah eta tangtungan lalaki jeung awewe anu geulis tur anu lalakina kasep gandang gagah. Arita duadana malikeun badana saterus nama harita lempang ngajauhan ka si Bayu asup ka jero pileweungan. Si Bayu harita gogorowokan nanyakeun ngaran anu awewe jeung anu lalaki. Tapi duadana henteu malikeun badana terus we lempang lumampah asup ka pileweungan. Si Bayu terus-terusan gogorowokan manggil-manggil awewe jeung lalaki anu kasep tur geulisna kabina-bina endahna teh kabina-bina. Lila antarana harita si Bayu aya nu ngahudangkeun nyatana ku Aki Jalu jeung Nini Asna. Hey Bayu ye hudang maneh teh jeung ngimpi sagala indah maneh. Hey hudang. Hey Bayu hudang maneh teh subuh ya, subuh hudang woi hudang. Hudang Bayu hudang. Bajigana Bayu kudu dibanjur di mambu heuy. Jeung gogorowokan sagala bajar teh ya kuda bodas ya hudang maneh hudang Bayu. Si Bayu harita dihudangkeun ku Aki Jalu jeung Nini Asna, tapi kitu we ngoroweco manehanana teh manggil-manggil anu geulis, manggil-manggil anu kasep. Nini Asna ngaleos heula harita ka tepas di dinya memang aya cainya. Saterus nama si Bayu teh dikucuran ku cai we dicara sangkan si Bayu teh sadar. Gurubug si Bayu harita ngagurubug saterus namanya bentak. Leret kakenca leret kabelah katuhu di dinya teh lageus aya Aki Jalu jeung Nini Asna. Dadar jang kalahkeun ka kekeleuweuhan cocorowokan kitu era tuh ku tetangga. Wajarkeun ku abah di kumaha hudang keur subuh salat kalahkeun ka kitu geuningan maneh teh. Si Bayu harita kekereuceuman manehanana can sadar sapinuhna anu bieu kaalaman ku manehanana masih keneh kadenge, masih keneh katempo jeung kabayang. Ya, ku Aki Jalu jeung ku Nini Asna teh diantepkeun we sangkan pangacian si Bayu teh jadi normal deui, diantepkeun we ngaleos we si Aki Jalu jeung Nini Asna teh ka dapur harita ngaleos. Ya sabadana si Bayu sadar sapenuhna, si Bayu ngusap beungeutna. Manehanana inget kana caritaan awewe anu geulis jeung lalaki anu kasep. Saha sabenerna eta jalma teh? Si Bayu rek nyaritakeun ka Aki Jalu engke be mun teh mah geus salse. Sabada kitu mah si Bayu teh harita kaluar ti imah manehanana kulantaran ngesangnya. Manehanana teh kulantaran ngesang lantaran geus ngimpi teh ya, ngimpi anu kakara harita kaalaman ku manehanana. Si Bayu kapancuran kebrus harita mandi. Sabada mandi mah harita balik deui ka kamarna disalin ku baju anu anyar, baju anu bersih. Sabada kitu seleuna nyamperkeun ka Aki Jalu jeung Nini Asna anu aya harita teh di dapur. Aki Jalu buru-buru harita tumanya, Nini Asna oge penasaran yen si Bayu teh beut ngimpi cocorokan sagala aya naon anu sabenerna.
Bayu, kunaon maneh teh betu cerwokan manggil-manggil anu geulis. Kegorowokan anu geulis, anu kasep ka dieu cenah ka dieu. Jeung di sakabang masuk ngomongkeun kuda bodas jeung kuda coklat. Dari sate jang, sok atuh jelaskeun ngipin naon ka abah ieu ka Agio. Bejaga sugan we atuh aya manfaatna. Ku Aki dek dijelaskeun kitu sugan ngarti. Ya buru atuh ngomong ge kalau ngauleung bae maneh mah. Si Bayu harita ngarehap heula narik napas panjang. Sabada kitu mah parabat we ku si Bayu diceritakeun sakabeh impian anu kaalaman peuting tadi dina waktu manehna sare. Ya kitu Gi. Alah pokona mah eta impian teh nyata pisan, asa bener we kaalaman ku Bayu teh. Mengenaan eta impian. Keun bae Bayu da eta mah tu kembang sare. Keun bae tong loba teuing di pikiran. Gudaan kuda bodas kuda coklat ya beureud ari geus rezeki nama bakal panggih deui Bayu gege. Bener Ujang. Ngeunaan eta ngimpi teh kembang sare ngan lamun jadi milik nama beureunan bakal panggih deui gege. Eta pun dan Ki oge ini ari pasir kuda ti palbah mana jadi penasaran eta ada kuring mah hayang ka ditu hayang manggihan kuda bodas teh sugan we atuh aya di ditu darina impian mah aya di ditu di pasir kuda teh buah-buah eta impian teh ya sangkan Bayu teh ka ditu meureun sangkan manggihan ke heula jang Bayu ke heula tong gagabah dina ngalakukeun tindakan kapileuweungan eta mah kapanan sanget jeung deui dilarang ulah bisi maneh teu bisa balik deui sok kumaha beuneu abah nyatana Aki di dieu jeung Ninit kacira sedihna duda lamun katinggalkeun ku maneh coba bayangkeun bakal sedih atuh jang. Ya terus Bayu teh kudu kumaha tuh Gi da duh teh hate teh hayang ka ditu hate teh hayang ka ditu hayang manggihan eta kuda bodas jeung kuda coklat asa kulawarga we karasaan teh Gi ini asa geus loma gitu dah jeung di kasepna menikeun keluar biasa jeung deui geulisna kawanti-wanti. Si Bayu dina waktu harita ngahulang heula lantaran dicarek ku Aki Jalu jeung Nini Asna. Memang ka eta patempatan teh nyatana ka pasir kuda teh lain perkara gampang bisi teh mah si Bayu teu bisa balik deui. Kajadian ieu ku Aki Jalu jeung ku Nini Asna sebenarnya mah bisa kaharti kumanehanana duaan oge tapi henteu balaka ka si Bayu. Naon anu jadi sababna lantaran ieu teh aya patula patale jeung pakuat pakait jeung anu jadi indung bapana si Bayu. Aki Jalu jeung Nini Asna acan wani nyaritakeun kajadian anu sabenerna di mana indung bapana si Bayu dina danget ayeuna. Jeung deui teu iraha eueuhnana teh Aki Jalu jeung Nini Asna can pernah nyaritakeun ngeunaan indung bapana si Bayu nah geus maot atau acana jeung deui si Bayu ge can pernah tumanya di mana indung jeung bapana. Aki Jalu jeung Nini Asna malegodkeun caritaan sangkan si Bayu teh henteu mikiran kuda bodas, henteu mikiran kuda coklat. Aki Jalu jeung Nini Asna ge boga curiga boa-boa kuda bodas jeung kuda anu coklat teh indung bapana si Bayu anu can pernah balik anu geus lila lantaran leungit di pasir kuda. Jang geus lah. Tong loba pemikiran eta mah. Angguran mah hayu bantuan Aki yuk.
Gawe atuh gawe, ulah latihan panah we kudu gawe jang. Geus mejeun maneh teh bantuan, Agi kudu gawe nya. Jadupan ari gawe masya gawe-gawe benang duit perejagja. Ulah nepikeun ka ya Aki jeung ti si Ambu we ti sini ni we kerja janteh sekali-kali bak kudu gawe jang. Jeung loba pamikiran ngeunaan. Eta kuda mah hiji mangsa dalam rezeki nama pangsi we bakal panggil jeung ujang. Si Bayu teh cemarita manehanana kalahkeun ka Geluk Tungkul. Ngerasa kuciwa ka Aki Jalujeng ke Nini Asna lantaran ulaheun hayang ka pasir kuda ulaheun dicarek ku Aki Jalujeng Nini Asna. Harita oge Aki Jalu kalahkeun ka mengparkeun caritaan atawa eusi caritaanna si Bayu. Nini Asna harita torojol datang kadinya karena tempat tiukna Aki Jalujeng si Bayu bari jeung nanggeuy boboko copong jeung ditambahan ku deungeunana. Nya saterus nama tiluan teh harita memuluk nyatana sasarap tea menikeun ka pogot naker kecuali si Bayu bari jeung dahar teh ancemen-ancemen kitu mikiran kana impian anu tadi kalaman kumanehna. Cak para kamdangu kena urang lajengkeun dinya berjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.